lawan angin malik euy. Notok deui riweuh. Terbalik angin teh euy. Cep. Urang di teteangan jadi ieu sengaja. Udah teu kuat urang aya ngadu. Manta kawan selama urang. Malik angin tuh. Malik angin sih kan ge. Digapung kan? Ye. Yang kumaneh. Jadi tuh. Terus cing jauh. Kau itu terus. Terus. Tapi, pung. Sok, 1 2 3 pung, be. Ji. Bro. Tapi nu urang atuh pangapukeun mana, Bro? Terus, cantik deh, terus. Up. Sok. Pung. Ye, ngapung euy. Ya ngarapung urang. Heueuy maneh bisa. Gede angina. Tadi teh gelasan. Salatin orang kelas Adukeun. Urangna euy eueuh gelasan teu meuli. kita cokor mana maksakeun digana. Euy, baiklah. Main biasa weh heuh, da resepan. Aduh, kuat ya hanas geus meuli salatin kelasana ya. Eta, Cip. Ai si Bray ka mana? Eueuh. Bung aing ulin ning saya mah. Nah, Jam makan sage kumanang pajarkeun dibawa ku urang. eueuhnya galak wae nih si Bray. Galak. Naga kumaha? Pajarkeun dibawa ku urang geus. Soal si Bray. Oh, bangor cenah dibawa ku urang cara ngaji, cenah cara salat. Bener. Oh, padahal mah manehna umurna jeung lalayangan urang di mandian mah eta teh. Carekan. Tah jeung ku eta hutangnya can bayar. Carekan mana? Heueuh, aing mung deui berurusan jeung si Bray, komo jeung Ninina. Galakna kacita, boh. Oh. Galak pisan. Oh. Ai maneh can apaleun. Iya, turunkeun ah. Ini turunkeun lah. Lapar euy. Ieu ngabuburit deui nu lain. Urang mah kudahareun ya. Urang Jang buka? Jang boleh turun kita. Oh, teh. Yuk. Itu turun ke nola ieu. Besok berat tuh. Ieu geus turun. Urang mau kudahareun ya. Bukan ya. Di kebon cewek. Kenapa? Yuk, eta heula Turun nu manehna di. Oh iya barudak kedeung deui turun tuh. Urang mah eleh tuh teh. Hei. Sia malila anu nonton layangan teh. Pan urang nyamper heula si Empi. Kemana? Ulin dan ulahun ku indungna cenah da bisi hideung kitu. Da geus hideung si eta mah. Teuing mamahna da ngomong kitu. Lebih layangan mah itu na ka mana? Di imah, Saduan urang di imah. Dah. ieu Urang mau kudahareun. di kebon cewek. Heuh ya tuh. Yuk. Cip. Hei. Kemana? Mana? Maneh mau dibawa ulin deui ah. Bejakeun deui ku yang kasih Ubed sok. Oh iya tuh. Kita mana? Kali itu. Otomat. Apa kamu lagi euy? Ala tuh anu asak buru ala. Buru maneh. Dahan. Puas tuh. Kaden tuh. Puasa. Mana geus buka? Geus atuh pan geus lohor. Anu nepi ka jam 12 puasana. Udah berapa menit keneh atuh. Urang nepi ka jam 6 buat tuh. Jam 12 we da ceuk urang kitu. Jam 12 tuh gede nemeh ku ka era. Lima puasa ayakan cer ka bedog pernah nanya. Aya dihakan oh ngajedog. Heeh, barudak kitu. Geuleuy.
Ya, kurang tagih si Bray ya. Ampun. Ayo. Yang beli gelasan mana ge ngadunya. Heuh, teu kuat atuh urang kumaha Aing tah. dibere satu mu yuk. Yuk. Yuk turun tagih lah. Baik. Daek teh maneh nganter. Ayo. Ka mana si Bray? Ketemu sih. Lain sieun amek tapi nah. Ah, tong sieun ku nini kitu ayo lah. Jalan ieu sia ka mana? Bener ayo. Mak mana si Bray? Oh, molor, anak naon, kasih kaderi sia teh. Lalayangan. Ada kalau sia mereka gubuk gitu benarnya sia mah. Naon? Lagi lalayangan urang teh ba. Nagi itu gabluk sage henteu sia arek naon atuh. Apa nagi? Dengan uku. Atuh mah teh bere ku sia na tong dibere pingkeun ka harok mah ngarah naon dibere anu bae. Mama si Bray na dah. Ah, maksa dah, maksa aja lah mun dibere ku maneh mah. Aya cek maneh cukup kieu. Tegabrak. Ah, tuh bayar. Kumaha tuh? Layangan. Ah, bayar di mana? Tegabrak barang akan tenang layangan. Aing mah yang ngopi sirup ge ya nama. Tegabrak duit. Di mana? Ah, aku tong dibere duit ka hareupin mah lang layangan tanggarang naon ayeuna. Kabar. Layangan. Montong, bara-bara aing keur melang layangan bari sirup tegabrak sia tah hayang layangan eta nu batur. Layangan teh. Montong sia teh. Aduh, naku naon atuh sia teh. Sugan sia mah anak parilat we. Ieu mah butuh naon? Asa butuh soalna. Aduh di teuing di kieu ku aing. Putus aing mah kitu mah. Panuju sia sok. Dek ngomong deui naon kayaknya. Dah, nya sia kunaon geus ngalebok deui tomat eta. Asia teh puasa. Terus buka. Aku bukan nonton di jam sabaraha ya teh setan kok obok tomat amulan mah mani gara salat tenang cukup dog. Kalau ka tomat dilebok atuh sia mah tanggal jam tanggal lebok sia. Urang bukan ketika jam 12 tuh budak kene. Lain teh kene sia teh kunaon eta? Eta mah tanggal lebok sakalikeun atuh sia aban bae di kitu ane udah otek-otek mah. Oh kayak aku batur ku budak letik sia. Jeblok sagede kitu teh awak teh sia. Ai mana naon sia mah meong we jempe sia teh mene siga nu leuwih ayeuna ngalawan mah ngalawan jadi sia mah tau gitu